di wewengkon Kacamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, sumebar di media sosial. Ngabalukarkeun haruy. Polisi ngaintervensi jeung nangkap 2 pelaku siswa berinisial WS jeung MK. Video 4 menit 14 detik nunjukkeun nyiksa ku murid anu nganggo seragam anu sami. Dina video ieu aya sabaraha barudak ngumpul babarengan, tapi nyiksa sareng uli dilaksanakeun ku murid anu nganggo topi. Palaku katembong geus sabaraha kali nyiksa korban nepi ka murag. Babaturanna anu rek memisahkeun diancam ku palaku sangkan ulah ngaganggu make basa Sunda. Kejadian eta dipikanyaho lumangsung di SMPN 2 Cimanggu. Kapolres Cilacap Komisaris Pangki Ani Sugiharto cenah geus mariksa 5 siswa. Dina 5 siswa, 2 siswa disangka pelaku sorek 3 siswa janten saksi. 2 siswa berinisial WX jeung MK. Pelaku bullying jeung nyiksa di SMPN 2 Cimanggu ditewa. Salieun ti eta polisi oge mariksa sajumlah saksi ngeunaan penyalahgunaan anu viral di media sosial. Pelakuna ditewa sacan video bullying jadi viral di media sosial. Korban ngaku anggota grup basis, padahal lain anggota grup ieu. Geus waktuna wani ninggalkeun. Akhirna manehna tetang sareng pemingin rombongan barisan siswa anu viral dina video. Indikasina nyata baku ketuana.